bid'ah hasanah, aya bid'ah mubahah, aya bid'ah muharramah, aya bid'ah dolalah. Nah, anu disebutkeun nu diulahkeun ku agama, diulahkeun ku anjeun Nabi teh lain bid'ah wajibah, lain bid'ah hasanah, lain bid'ah mubahah, tapi bid'ah muharramah nu disebutkeunna bid'ah dolalah. Sabab anu bijil ti Nabi teh tilu. Hiji, ku Nabi diucapkeun dititah ka umatna Kanjeng Nabi migawe. Nu kadua, Kanjeng Nabi ayeuna ngucapkeun atawa Kanjeng Nabi migawe ngan teu nitah ka umatna. Aya deui nu katilu teh disebut takriri. Kanjeng Nabi teu ngucapkeun teu nitah jeung Kanjeng Nabi teu migawe ngan teu diulahkeun teu dicaram ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalakuan Kanjeng Nabi teh nyaeta anu marentah ka umatna Kanjeng Nabi migawe, keumah Kanjeng Nabi migawe ngalaksanakeun bari nitah ka umatna. Nu kadua, Kanjeng Nabi ayeuna ngucapkeun atau Kanjeng Nabi migawe ngan teu nitah ka umatna. Aya deui Kanjeng Nabi ngucapkeun nitah, Kanjeng Nabi teu migawe. Aya deui Kanjeng Nabi teu nitah, Kanjeng Nabi teu migawe, tapi teu dicaram ku Kanjeng Nabi. Asalkan teu kaluar tina pasunatan, asalkan teu kaluar tina kalakuan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, di zaman Kanjeng Nabi eueuh ngaji saminggu sakali, eueuh ngaji sabulan sakali, eueuh ngaji sataun sakali. Berarti lamun di zaman Kanjeng Nabi eueuh ayeuna aya disebutna bid'ah. Nah, ari hartina bid'ah teh perkara anu anyar. Nah, di zaman Kanjeng Nabi eueuh, zaman sahabat eueuh, zaman tabi'in eueuh, zaman atba'in tabi'in eueuh, zaman ulama salaf eueuh, zaman ulama khalaf eueuh, ayeuna aya. Nah, disebutna bid'ah. Perkara anu anyar. Sengcantilan jeung mangkani perkara anu anyar teh loba. Zaman Kanjeng Nabi ayeuna tong sumauna zaman Kanjeng Nabi, ayeuna zaman Kanjeng Nabi Adam, langit bid'ah, bumi bid'ah. Urang ge baheula eueuh ayeuna berarti bid'ah. Nah, tangke urang disebutkeun bid'ah, ulah ngadap tarima, narima emang bid'ah baheula eueuh ayeuna aya zaman Kanjeng Nabi eueuh ayeuna aya. Tak kedatur ulama aya bid'ah wajibah, bid'ah perkara anu anyar ngan hukumna wajib. Aya bid'ah ayeuna hasanah disebutna bid'ah hasanah, aya bid'ah mubahah, aya bid'ah muharramah, aya bid'ah dolalah. Nah, anu disebutkeun nu diulahkeun ku agama, diulahkeun ku anjeun Nabi teh lain bid'ah wajibah, lain bid'ah hasanah, lain bid'ah mubahah, tapi bid'ah muharramah nu disebutkeunna bid'ah dolalah. Bid'ah anu nyasarkeun tak anu diulahkeun ku anjeun Nabi teh eta. Hari bid'ah wajibah mah sok silahkan, bid'ah hasanah sok silahkan, bid'ah mubahah sok silahkan. Tak rupa-rupa anu diulahkeun teh bid'ah dolalah disebutkeun bid'ah haramah. Berarti lamun ulang nyokot ayeuna bid'ah pada aya hadis kudu bid'atin dolalah, setiap perkara anu anyar teh sasar wa bid'ah wa kullu dolatin binar, setiap anu sasar eta asup neraka. Tah urang zaman Kanjeng Nabi pengajian saminggu sakali eueuh ayeuna aya berarti urang asup neraka. Tah jeung naon urang ngaji ge asup neraka? Naudzu billah. Tah ieu naon sababna zaman Kanjeng Nabi eueuh ngaji mingguan eueuh jadi bulanan eueuh, zaman Kanjeng Nabi ngaji teu ngaranan. Sabab di zaman Kanjeng Nabi mah Kanjeng Nabi sareng para sahabat ngaji teh tiap tiap waktu, isuk ngaji, beurang ngaji, sore ngaji, beuting ngaji, isuk ngaji. Lamun urang dipake sacara zaman Kanjeng Nabi jigana moal ayeuna moal naon? Moal aya jeung neangan apakah? Tah beak manten pake dipake ngaji. Oh, jigana lamun isuk ngaji, beurang ngaji, ayeuna sore ngaji, beuting ngaji, ayeuna masyarakat ngaji, tong sumaona masyarakat santri encan boga tanggung jawab.